Cek sebagian keterangan tadi wih lamun urang aya teh keng rahmat Allah taala ngapungan eta pintu atil taat ka Gusti eta taat ka Rasul. Cek sebagian keterangan saja taat ka Rasul sampai taat ka Gusti Allah saja maksiat ka Rasul sampai maksiat ka Gusti Allah. Itu waman ato'ani fakot atau Allah, waman aswani fakot asal sedang angkot kami seperti selain taat ka Gusti saja maksiat ka kami selain maksiat ka Gusti Allah. Eta teh sebagian anu eta mah aturan nyata golongan nyata eta teh dari pake dari eta si mare nyata aturan manehanana gitu. Tapi bagusnya idenya ngaji teh asa ka mana wae. Sakrada eta sakrada naon bin dajal mimah sok ayatnya aya waswasna intinya aya kemampuan dibasian ku Allah masing-masing. Kadang-kadang sabar teh sekolah mah aya